Wilujeng wengi, wilujeng yaksa di SMTV.
rasa jiwa terguncang. Woi, luar biasa. Nunuy alias Nurjanah DMD. Iya, iya betul. Ayo Ali Om Ius. Om Ius DPD. Iya. Eneng Ciner. PCD. Gus teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Palawargi sadayana akang teteh pamirsa SMTV di mana wae ayana. Alhamdulillah urang sadayana ayeuna tiasa dipatepangkeun deui sanaos di ngalangkungan layar kaca urang Sunda SMTV. Eces pisan. Alhamdulillah neng nunuynya Atos urang tiasa ditepangkeun deui dina acara Festival Bintang Digoda. Ayeuna teh episode kasabaraha? Kaopat. Kaopatnya alhamdulillah. Aya 2 peserta deui. Leres pisan Kang Ipo. Neng Nunuy, Ya. mangga istirahat heula. Hatur nuhun Kang Ipo. Ya, mangga alhamdulillah. Digentos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Yus di mana wae bieu? Bandung. Bandung. Mangga kayak kepak buka hala. Nah, Kang Dada Sedayana seperti biasa unggal episode dina acara Festival Bintang Digoda. Saban malam Selasa seperti biasa aya 2 peserta anu baris makalangan. Wow. Aya saha we Om Yus eta teh? Karesan pangitan dina bengi ayeuna aya 2 peserta. Anu kahiji pangitan dengan nomor urut 1 Ya. aya Dede Suherman. Iya. Oke nu kadua panginten aya saha ieu teh? Ari Wibawa. Aha. Luar biasa ya. Naon nu salah emangna kumaha? Oh, tenan naon. Oh, ngetes Besi. ipok we ieu mah. Oh, Tes ipok. Abdi mah tiasa maca. Oh. Kalarasan ieu. Da Om Ius mah, udah Om Ius mah buta hejo, buta. Matakna gitunya kedah belajar itu teh. Geus tuasa ngomong Oh, oke. Nah, Akang Teteh Sedayana oke masih di antos ke Akang Teteh nu tangtosna ngagaduhan hobi. Resep hahaleuangan alias nyanyi. Nah, gitu. Di antos daftarnya nya. Terus tiasa Di daftar kene. kasep ka nomor sabaraha atuh Kang Ipok daftar teh ieu teh. Nomor nu bade daftar nomor teleponna 081 312 433 0118. Kadenge di kenangan mah. 08 hiji 081 312 433 0118. Bisaeun tapi. Eta nomor abdi. Tangna Kang Ipok. Aha. Festival Bintang Digoda disponsori ku saha? Ayeuna teh kalaresannya anu ngadeudel kina acara ieu teh aya JSW Apparel. JSW Apparel, sukses selalu ya. Nah, kaos-kaosna gitu nya tah alhamdulillah. Pokoknya mah jersey, jersey kanggo olahraga, kanggo sport. Nah, nu boleh merjogikeun ke acuk aos kanggo sport Iya. biasa dihandap. Ya, mudah-mudahan ke nyeponsoran kanggo acara SIM. Amin. Di antos JSW Apparel di Bandung. Wah. Tah nu bade pesen di handapnya aya kontak Iya. teleponna sareng nomor WA na. Oke, aya dininya IG na oke aya. Pokona mah wah luar biasa kualitasna. Mantap. Di Bandung pokona mah nyatanyakeun di nomor di handap di dieu nah ni sok geus tetalete geus apa. Durasi. Oh. Ya korektor geus ngajak ngacapruk cing. Oke, Om Yus panginten dina Iya. acara ieu teh didudul oge pangintennya leueut ieu teh juri teh tah minumna teh eta teh aya Kunaon eta aya kusaha? happy rock.
Happy Tro, luar biasa, air mineral kesehatan ya. Air Aha. mineral dalam kemasan. Mohon juri-juri teh eta Etanya, matak suan teh mencerang wae. Alhamdulillah, Kun luar Happy biasa Tro, Happy eta Tro. teh. Ya, mong aya itu dihanap, nah. Dihanap jin bisa Pan ke dibere idangan eusina Happy Tro, cicing. Hah? Oh, yang sekali deui cenah Happy Tro. Sok, yang sekali deui. Karunya eta juri, juri-jurina oge kaleresan ngaleueutna teh Happy Tro. Alhamdulillahnya. Sok atuh gimik cin. Dieut atuh. Ya, aman kanggo nuju hamil, ya. Aman. Ya, tak Anu aman hamil kanggo oge. nuju hamil. Insyaallah panginten nuju hamil oge putrana kasep kawas Om Ius. Alias teuing mit amin. Entong. Nah, poliasting. Ya. Geus karek nu-meeting geus rek dorong ngacaca heupeula. Amius. Oke, dina ieu teh pangintennya aya peserta nu kahiji teh. Mohon. Dede Suherman. Jadi Suherman, iya. Aya keramat laguna teh cenah nya. Aya keramat. Kewe ngobrol Om Oh, Ius gitu siap, nya. siap. Abdi mah hareudang soal abi geus beberes temani. Jadi Ipok korek ka mana? Rek istirahat heula. Heeh. Sok we bagian Om Ius anu nya. Sok atuh Ipok. Bagi-bagi, nah nih ngusir. Alhamdulillah. Namanya panginten Pak Akang eta teh. Anu kagugu ku Ipoknya da aya babaturan mah gitu. Alhamdulillah panginten dina bengi ieu urang tiasa sarengan sareng pribadi saurakan saya ti kru digoda pangintennya. Alhamdulillah panginten karasan dina bengi ayeuna festival digoda Pantura festival digoda. Pelanggaran eta mah, pelanggaran. Orang ditek-tek kucir aing. Pelanggaran akhirnya yang saya tunggu-tunggu keceplosan oge. Mana yang dipotong gaji? Aing daripada dipotong kucir mah. Festival digoda Pantura SMTV-nya. Oh. Salah di wae. Ai suganti acan ganti festival bintang digoda. Beda geget ari ka acara namanya. Tara dikenangan aing mau oces. Aturan kakak eta teh atur punten nya sanes panginten Om Ius panginten istirahat kumaha nya mung ieu mah panginten sekedar menghibur panginten nya anu kasinggung kade. Ye, nya upami nu kasinggung tepangan we kabunut hei, tepangan kabunut. Cicing atuh juri mah meni sok pipiluan wae. Aya, alhamdulillah pangintennya haturan akang teh digoda SMTV sadayana panginten tah aya mah kitu we isi salah. Anu nuju manco di TV na panginten ai sakumaha biasana pangintennya acara digoda teh digoyang dangdut sok aya kirim-kirim atanapi silaturahmi panginten ngalang telepon karasan panginten dina ayeuna mah panginten aya nuju ngayakeun festival digoda pangintennya oge panginten kanggo penilaianana eta kriteria digoda sanes dangdut global pangintennya insyaallah panginten ya disarengan masih Wang Erwin pelajar sejuta umat alhamdulillahnya oge Kang Arif pelajar dunia akhirat. Oke Kang Dadan Gibrig. Moal bisa di babuku kulanter. Ayah sepadas yang kalau ngetikana lain artosnya lain di panggung imanya sepadas yang kalau ngetikana waktos karasan panginten aya peserta dengan nomor urut 1 Dede Suherman haturan panginten Kang Dede diantos. Siun aya kumisan aing Aturan kasepuhan ngora keneh nya lain kasepuhannya
Namanya 35 tahun. 35 tahun. Anjing pas 35 tahun. Oh, alhamdulillah. Pakitanya lain astagfirullah lain. Leuwih sepuhan Om Ius, panginten Om Ius atas 67 panginten karsana ini nya. Alhamdulillah mudah-mudahan sing sehat wae ngan anger bedagong. Amin. Nami teh Dede teh Herman. Leres. Ares. Keseharian panginten Kang Dede kanu naon? Upami sadede teh mah da wira swastanya kadang Mohon. kawis, patan aya icalan, Ya. icalan lagu kadang kawis patan di pasar. Oh, gitu. Milarian botol minuman bekas gitu. Mohon. Alhamdulillah luar biasanya Kang Dede Kulan. ulah alit manah bageur anu bager eta kaos babatahan. Ulah alit eta nu penting di rezekian Amin, Kang Dedenya. amin. Alhamdulillah panginten upami Om Ius ka pasar Sumedang moal disasaha. Moal insyaallah sok diantos dia. Bener ya. Asli. Bener ya. Asli. Alhamdulillah Kang Dedenya. Mohon. Kadieu karsan disarangan ku saha manawi? Sareng biasa si kukut. Si Sarbeb. Sarbeb. Alhamdulillah Kang Dedenya. Mohon. Karsan panginten dina randawan acara panginten ieu. Leres. Dina ieu panginten list aya Kang Dede teh bade nyanyikeun lagu keramat di Pak Haji Roma Irama. Tah gitu, mohon. Anu aing sok hayang dahar ngadeng lagu ieu aing sok sedih. Aduh, luar biasa sekali. Kumaha siap Kang Dede? Siap. Insya Allah siap. Kang Erwin siap. Kang Arif. Dadan. Awas mau siap nih. Oh. Ayo. Kita tampilkan. Oh cicing hola. Kita tampilkan peserta dengan nomor urut 1 dengan nomor lagu yang ke-1 ya. Ada Keramat dari Bapak Haji Roma Irama, Dede Suherman. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu.
Iya, tepuk tangan dulu untuk Pak Dede Suherman. Luar biasa. Begitu menggema, begitu bergetar seluruh studio SMTV ini bersenandung mendengarkan suara lantunan dari Pak Dede Suherman. Sangat luar biasa. Saya terkagum-kagum sampai teringat sama dosaku yang dulu pernah saya lakukan. Ibu, maafkanlah aku. Tidak, Ani. Sudah kuduga ternyata kamu bersekongkol dengan siluman tengkorak. Tidak, anak muda, janganlah kamu mendulam durja. Ya, Pak Dede kumaha saparantosna tampil dina lagu nu kahiji oge peserta kahiji yuk. Leres. Kumaha Alhamdulillah. perasaan Rada anak emplong. ngerang ngemplongnya tas rada copong hiji tugas selesai cenah ada kelarasan dua tembang bang Mohon, itu nya. mohon. Urang langsung wae kumaha kumandangna numutkeun duri atanapi girang pangajen digoda SMTV kalaresan aya neng Ciner Gedor. Oke, aya neng Ciner Gedor teh sebagai ibu kuwu di digoda. Oke, aya ibu sekdes digoda. Aya neng Nunui DMD luar biasa. Nuhun. Hatur nuhun. Ada juga Om Ius Traktor ya. Ya langsung wae ka buku heula mangga ne buku encin. Kalau resan mic na aya 2 mic. Aya 2. Kira ya, jabangan Mang Om. Ieu. Aya. Entok sok hiji ewang we. Cek. Tah, sae eta oge. Nu saena eta nu bagusna. Was tukang toko wae. Nya ieu mah nu saena. Nu bagusna. Nya wae bawa ka ieu mah jeprut. Nya abdi mah nyandak nangan sakedik eta mah. Mohon. Mau sakedik, Bun. Assalamualaikum, Bapak Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Bapak Dede Suherman, di mana linggih teh, Bapak? Padumokan mana di Tegalsari. Mohon. Mohon. Di Tegalsari. Kadieu sareng saha sareng si ibu. Leres. Karesan sareng konco-koncoknya ya. Dah gitu. Sahabat setia. Mohon, Ini mohon. pengkarmuan. Bapak, kanggo lagu keramatna ti lirik alhamdulillah tadi didangukeun teh aman nyapanya. Karesan da abdi ge nyana kikitir ya teh. Da abdi gak milih lepat itunya. Leres. Beda arifin orang desa mah mau kikitir, pajak juga namanya mah. Nya nyana kikitir pajak ya juga teh olat gitu. wae. Mohon. Alhamdulillah. Isi cing heula atuh. Om Yus tadi astagfirullah. Mung ieu teh Bapak tadi teh aya punten bapaknya sanes abdi. Siap. Sanes bade ngaguruan. Mung ieu teh tadi anu ditinggal ku abdi pas baitan anu bukan kuburan tempat memohon doa. Bapak kaleresan tadi nafasnya pendek nyapanya janten rada kapotong mohon. Mungkin faktor U ya Pak ya. Leres. Biasa. Seperti Om Ius gitu nya. Om Ius. Oh, tadinya Bapak sareng aya dino lirik doa selain dari doa ibumu juga. Rapas eta hungkul panginten ti abdi mah mohon. Janten pengambilan nafasna panginten kirang dipersiapkan nyatanya. Cik kumaha atuh Cin? Naon? Engke bagian ibu sekdes eta mah. Kumari tadi kopi di oh gitu rada kotretanana gitu nya. Sakitu wae panginten ti abdi mah Bapak da sadaya nama aman alhamdulillah tempo aman. Sisi heula sinarian tukang kendang bener lagu ieu. Teh heula. Tong sik dengar goreskeun kene keras. Tadi tadi teh latihan wae nya. Sieun dicarekan. Eta kamari di imah sapopoe ngapakeun juga nama meureun. Cing teh da dicarekan ge bagian urang nyarekan gitu. Tong ku batur besing tengah Tunggu reuna. mending ku urang. Kayak gini mah dituluykeun gitu. Mohon sakit wae bapaknya Mohon sarajangna hatur nuhun, ka hatur ku teh nuhun. Nonoy wae. Iya, hatur nuhun ibu kuwu digoda aya neng Ciner Gedor. Kalaresan aya juri anu kadua atanapi di girang pangajen nu salajengna ti Neng Nunuy disumanggakeun.
Assalamualaikum Pak Dede Waalaikumsalam. Suherman. Alhamdulillah. Damang Bapak. Sehat neng. Di Tegal Sarinya. Mohon. Bapak Yosa sabaraha? 35 anjing teh. 5 tilu. Enjing pisan. Mohon. Ulang 2 Agustus Oh, mohon. Jeung tepang tahun, ulang tahun kami ucapkan selamat panjang umur kita akan doakan selamat sejahtera sehat sentosa selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilin, tiup lilin. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, Iya boluna, iya. Selamat ulang tahun Bapak. Hatur nuhun. Wilujeng tepang Hatur tahun nuhun, apa? hatur nuhun. Anu katilu Hatur nuhun, Neng, lima. hatur nuhun. Sukses. Bapak Wilujeng ulang tahun. Ente ieu mah naha. Sukses digoda, sukses. Ko margi Aipok, Aha. walaupun dintena enjing, Nya. sabadana magrib teh atau selebetna ka dinten enjing ya. Etangan sepuh mah. Tangan gitu. sepuh mah janten anjing teh atas ayeuna teh menuju menuju ka 35 tahun. 5 tilu. Waduh. Tilu 5, astagfirullah 5 tilu. Aya, astagfirullah. 50 tilu. Jika heureuy tapi Ayo Om Yus sabaraha? 8 lah son. Anom keneh Om Yus mah. Noi, orang naroskeun umur. Tong ngebahas umur era. Lanjut Hai Ibu lajang heula. Pak Dede apunten sanes ngaguruan Mohon. kedah dikoreksi tapi Siap, nanya siap, kanggo mohon. kasean keneh da nami nage festivalnya Bapak. Leres. Sering kali kehabisan napas tinu naon nu tadi disaurkeun ku Neng Ciner. Jadi perlu lagi napas buatan. Ih, hayom. Lamun anu sepak bola awewe jeung lalaki. Nah, nggak sering banget sama. Pertandingan ya. Ya lamun lamun MC ayeuna sepak bola jeung singer, lamun singer kehabisan napas di tengah-tengah rek Napas dibantuan buatan moal. pasti. Ningali heula, singerna ngora keneh teh. Gelis henteu. Saya pangeulana ngasih nafas buatan. Saya nggak sah. Buru buku nggak sah. Aduh. Jiwa dino ieu tah. Dino jiwa ragamu dari kasih sakumaha nu Pak Dede nu nembe. Urang cobi. Kayak heula. Saha nu salahnya? Mental dadapan deh bieu teh dibere rendah teuing. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Eta unggul, kadituna masih aya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batas. Jadi pengambilan napas nate yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Selain dari doa ibumu juga aya nu kituan. Memang naonnya da nyanyikeun ieu teh sabenerna mah tidak mudah Ipok. Pak Dede. Iya pengalaman kamari bahasa di Kasokanel. Sok cari Saya kaheula. pengen lagunya Keramat. Siap, panas ngesiap orang tehnya. Tapi pengen sama AAMC dinyanyikannya. Ngahuleng, neangan di Google, efek lirik nate salah, ngacapruk di gubrus, alhamdulillah. Wirang saya teh ya. Nya janten kumanya menjiwaina. Kurang kumanya. Lamun si peserta teh kumaha sih pengalaman abdinya pada dedenya? Leres. Kumaha carana
sebuah lagu teh sangkan semua penonton teh bisa menangis, bisa terikut dalam satu syair lagu ini gitu. Kalau lagunya sedih tidak dicontoh untuk Om Ius. Nu disebat teh rasa teh. Nah rasa, jadi memang menurut Abdi memang aman pisan gitunya Erwin menguasai karena memang karakter Pak Dede seperti ini. Oh lalapna atuh lagu ieu mah Oh, anjeunna mah. lamun Abdi nyanyi Kramat, Om Ius pasti mewek. Om Yus jangan dicontoh ya. Iya, Karena jangan. Om Yus walaupun lagu sedih tetap baik. Ya loh. Memang kurang penghayatan sarang kurang menyentuh eta unggul Siti Abdi mah. Mudah-mudahan di lagu anu salajengna laguna naon? Bisa dibocorkeun teu? Angke deui ah. Oh, Angke kedai. deui ah. Kitu unggul panginten Pak Atur, Dedenya. siap, mohon. Mudah-mudahan di lagu anu salajengna sukses. Siap, amin, amin. Amin. Atur Hatur nuhun, nuhun Ibu Kuwu. Kumaha? Abi mah sanes. Ibu kumaha ieu? Sekdes. Sekdes. Ibu Sekdes. Cuk di urang ge saralah Goda. wae aya Dari nama. carekan deui. Nama dia teh jen cirina jalmi ai salah mah ya urang teh nya. Mohon Pak Dede Kulan, mangga istirahat heula Atur nuhun, bangitunya atur mohon mangga diistirahatkeun heula kumargi masih kene gaduh tugas kanggo salagu deui. Akang teteh sadayana ulah ka mana-mana teras manco masih kene aya hiji peserta deui oge laguna mah 3 deui totala bangitunya. Sugan teh ka urang. Tah, akang teh ulah ka mana-mana teras manco di 47 OHM SMTV. Eces besar.